tidak mau kapangkalan dikempelan panggugah rasa nyagakeun garapanana tamadang kotipayun pilih telang tina manggung dipiring sarini gandi dikawihan ku hariri nyangakeun pahajat kawisi jadi panglipu tawis penghormatan tiremung kana kabung mugia katam anu bingung kalayan Nabi Muhammad goyong gandrung kapirang arum singa jadi ariri dari panggayung panggayung ati nu roasi sangkan nyari pikireling pikireling Nekang kanayana yalaraka tanayana sunna Parvane Rasa basa Beratame Tame asa bangga urang sasangarengan apa pajangekeun seni kagungan seni Sunda tuturunan warisan karuhun urang seniman aja seniwat apa gaduh pancen da anu pasti ngabantu pamarena tahan jantan juru penerangan tobat Nadalang ewetan Tantamang Almawenaan Lakota Make aturan Nagalara Yang ogorang bangga orang sami-sami ayo ngajual-jual darajat seni kodino kudu utami diserangan mana suci seni Sunda anu asli warisan di Parangwangi sor kapahajat anu bade nyarangan ka parayun ngabujeng seni waktos budaya nu asli warisan di Parangwangi genang kunang kunang di bubur ngaraya
mangga urang sasarengan kunang-kunang Kang Haji Salah laras. majengkeun seni kagungan Urang dikintunkeun ka para sepuh sadayana. seni Sunda tuturunan warisan ka ruhun urang nanon teh ani ruhun urang eta suwe piagama mama Sinta anu nyarangan tobat sadaya iring laku nyanggapkeun kawilujengan kasadaya kalau madangu amat datang karang tileun kalau dangu Baik. Curug Agung Curug alon-alon Agung Negeri Bandung tobat Gamelan Jawiagana ari neng tita ya Nada Agung ang nano kalih teteh soknya paralun up nada Jembar up hampurana nada Jembar up hampurana eta suwe borondong mah borondong di Majalaya satoros di kaumakeun rambangan kanggo gah rasa tangtos kirang nyoga makeun tangtos kirang nyoga makeun gontiris mah tobat gontiris paranjang peti alon-alon ngalah orang sok di korangan abang titis mamah sinata kali apa dah tulis diri tunggara abi sorangan tunggara abi sorangan sor kapayunan Lekang paritang oraya kuat tantang kariwang tobat batuan Mama Sinta ulat arang ayo Mama Sinta Maksud pinangi kakak kawisi jadi panglipur maka apa aja apa aja anu bingung ibu hajat ayah cenah koyo ganaru kampiraru sia jadi mah panganano teh ani diri dadi panggaya mah Mama Sinta ati nurusi ayah Kang Nano teh Ani sangakan nyari pikir halang mah halang aduh panggogang ada rasa kosong
tunggal mah habis sorangan Markus sama Markus Dina ngomongkan ngarambat mah ngarambat daun ahir jambongan mah jambongan lepat sorangan Pat pikat malai diri jangan borok bima borok dikin siran wae jandana datang kali satu para di mana dua para di pikiran wae tiga empat tanya nama lima terus 1000 Palang jaga palang tangan babalen pang alotna dadadan dekaton molang kata ya gak mau bosan kemawin ada unat turi tahun ayaman lemah tawangan awai lamun teman lamun tegerak diri hayang rere jangan wae hayang rere jangan wae kapung ongkor mah kapung kur katun cari hidup ayeuna mah ayeuna ka Jampang Sari kapung ongkor mah kapung kur patur aya tina ayeuna tepang deui ayeuna mah tepang deui disangka mah disangka-sangka malelat si horeng mah daun turi disangka mah disangka-sangka rela sing horeng bertanya nyeri sing horeng bertanya nyeri kanu jauh sok dibawa suka teuing ngalamun panggih tibatana mah tibatana pegat durian suka di bupati suka dibeli bupati iya kakana nyarengan cara yang ngiringan laku nyanggakeun kawina jangan urang karang tilang kata daya saok dango ungklek-ungklekan lampana ngararas kacreng no tampak bu naksu nafta nang ibi pati kalayan kalat budak ngarari bodak sonata kuda renggong di suraka maraja dapat anak kendang aletan iringan suka ongah kokojakan dok kendang pencak naang tatang ditabuh
saparat jalan Alah tukang kendang eta tukang aket awal kabudak sunatan kodareng gong disurakan karetep tepak candali bakopirana kuyan Tobat. ingkon anu abdi balik tunggu babarengan candali bakopirana kuyan Tobat. ingkon anu abdi balik coba babarengan kagereha bebeda resep